Pin. Kernaon maneh Pin? Teuing urang ge teu nyaho urang teh keur naon heuh. Teuing keur ngopi, teuing keur naon. Tapi cek maneh katingalena urang keur naon kitu ha? Kalem atuh Pin meni marah-marah wae maneh mah. Urang ka teu popong hayu poy ah. Nih bararoseun kieu ieu teh. Hayu atuh gas urang katen cepopong. Ah Pin nutup cepopong nage euy. Ah, baelah poy urang cicing di dieu we. Aduh, asa lalungsai kieu heuh poy euy. Asa gara rambut kieu ieu teh Pin. Aduh aing mah. Cik poy naha oray beuh teu dibere suku. Naonnya Heuh sok tebak naha oray beuh teu dibere suku. eh taluk Pin naon heuh? Nya lamun dibere suku mah nya macok atuh poy. Naon maneh oray teu dibere suku ge angger macok geuning sok capruk wae maneh mah Pin. Kelak kelak kelak. Maneh ngarti teu sih? Jadi kieu nya oray. Aya oray ye, aya oray. Tah, ku maneh dibere suku, sukuna suku anu maneh tah dikieukeun ye. Nya otomatis si oray teh bakalan macok. Da ku maneh diasong-asongkeun suku maneh. Maneh ngarti teu? Oh, heueuh. Sugan orang oray dibere suku nya kan ayeuna ge oray eueuh sukuan. Angger geuning macok. Ah, kumaha maneh we poy lieur maneh mah sok tara ngarti. Urang ke kebon we ayeuna mah hayu ah. Hayu di dieu ge dek naon atuh. Eueuh nanaon warung ge nutup. Ah, kan geunah udara sejuk kieu euy. Pin asa hayang ngalenyap heula sakedeung ieu teh. Heuh pek we atuh ngalenyap mah kari ngalenyap maneh teh. Pin, tingali itu aya buah. Urang alayu Eta mah nu mangkosim poy euy. Paur aya jalamana euy. nya biasana mah sok jol aya we hareupeun. Tapi sigana mah moal Pin aman lah. Heuh hayu atuh. Tah eta poy. Anu gede tah urang ala tah. Tah nu itu tuh. Tah jeung eta jeung nu itu. Duh, eta budak geus ngalaan buah nu aing deui wae teu kapok-kapok urang geus aamukan ge. Ieu mah ku urang kudu dibere pelajaran budak teh lah tuman tinganan. Pek sia keur naraon eta. Tuh poy cuk urang ge tingali aya mangkosimna. Aduh aing mah hayu lumpat.